Harap kurang harap. Bener gitu toh. Toh, cekak kasih kayak gituan nih beneran. Udah segitu toh. Balang daharing bagi-bagi atuh. Ya atuh Mang, hayang Mang. Hayang atuh ya. Ieu mah jajaran budak atuh ieu mah. Tapi sigan mah ngeunah dia. Lain eta celana gitu-gitu aing euy. Baik gaul. Gaul. Karena lagi preman itu. Iya. Gaul. Serem. Lain udah bodas aja. Eta naon eta buku kucing gitu. Mana? Alah. Kapan saya bagaul itu dengan ya. Teuah ieu geus. Urang geus kolot beunnya henteu teuah itu beakeun atuh. Oh, ada babak kene santai. Lain ieu. Cing rada kacamata lami gaul. Pakai. Iya. Anjing, kasar gitu kata. Sarua tuh. Ayo sarua aja tah. Kasar perannya tuh. Lain. Ieu korong di. Kita lain cing dia. Bukan Korong anjing. lain. Saliona siga muning. Mana we Aduh, mogok neng. Si bapak kumaha tuh abi teh bumi teu bikin nih. Sep tuh. Abi bumi teu bikin bapak kumaha tuh. Aku mah tuh. Ya tuh abi tuh 10.000 lah bade we abi terus bumi teu bikin nih atuh. Kirang kere neng. Pantos ah bade we abi mah bapak. Kirang kene 5.000 deui. Neng. Hei. 5.000 deui. Motor butut dipapake Gusti anu agung. 5.000 deui. balik kemana neng? Bodinya Edan pisan. orang mana eta? Mang itu eta geuleuh ancai. Astagfirullah. Kira nempo awewe Karek luhur. Astagfirullah. Perasa perken wae. Lain ka manu hanapna. Orang mana eta? Perasa perken wae urang dinya paling ge. Lain eta mah tingali boleh kitu lain orang Sunda eta mah lain. Tingali bodina. Lu boy. Mun edan pisan. Ya, Cekona. Semoga duit akan ke PNM, Cekona. Boro-boro jang PNN atuh dajang dahar gitu boga urang teh. Kayak gitu, abang berkunjung ke orangnya. Cenah mah bejana anak mah dek baliknya. Geus puguh si istri eueuh kabar, eueuh nelpon, eueuh ngawesel teuing kumaha budak Abang teh. balik abi minjemnya. Balik mah. Bagian abi yang mayaran minjemnya. Heeh. Orang mau balik, abi minjemnya. Pas bayarannya.
Datangan apa nanya Minta kita orang teh disigana hare-hare. Heueuh. minta disiaran, minta naon. Teu boga duit, urang rek nginjeun namanya balikna anakna cenah ngomong rek pada nginjeun. Cara keur susahnya. Oh, jeung urang. Tadi balahan ngalaku tuh. Oh, urang dialakutuna pitus beuleun. Henteu boro-boro rokok oge jeung kopi teu mere. Dia mau tujuhan. Heeh, antepkeun hemat. Oge di jerok. Hayu dasar ka sebeleun. Tidak nak omong ke kamar. Sieun kapentaan ku urang heuh. Ayo anjing goblok balik. Balik. Cara deum ieu teh. Kuy jahitan kitu pakaian teh. Mak, hujan. Ujang baras, jeung pakaian Gustin mah aku si emak lain kamari teh emak tuh poekeun. Kumaha atuh neng teh baju deui. Itu euy. Tok. Gitu sok. Anjay, eta we. Sudah Arab orang Arab. Euy, bener gitu tok. Tok, kayak gitu wah, genan. Terus gitu tok. Gelis gitu. Tok gelis. Si Mang yuk, ayo. Mak. Mak. Aya telepon. Angkat atuh Mak, sakedeung wae Mak. Ade gawe pakaian ieu barang sakene teh ieu teh dari ayu. Lain angkat atuh Mak, si emak mah. Bener Mang, sumpah. Kamari teh mantap. Kamu kayak anak kieu teh. Eta eta. Hade atuh kita euy. Kerja. Alah kumaha ieu teh nya? Jeung rek alem, rek hujan. Wih, kumaha ieu tadi jahitan sesahan teh? Pancek emak aya telepon. Ditara balik wae, rek hujan, rek naon. Cicing kalau kolot mendengar heula anu ngora. Kan mana mah geus tadi atuh. Cicing maha itu. Cicing. Cicing. Alah, sia. Alah. Mantap pisan. Eta mah lain tadi eta tok. Tadi itu Gitu kaburan. Walah anjir bener eta euy. Wih, eta bolina parah. Mulak. Alah naon sih eta teh? Jeung ngintip jeung naon? Nanaonan eta teh? Ngintip. Si goblok salah euy. Tuh kemana cuy teh? Oh, musuh teh. Si goblok nipu ka Sia teh kunaon eta kada ngintip-ngintip we. Gitu. Itu kampung. Goblok pisan sia. Naon ngintip?